warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Fatimah Zahra ti kelas 11 tilu. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Sono ka Kampung. Sono ka Kampung. Lembur nu geulis kampung halaman. Hayang balik deui ka pangkuan. Ka lembur nu pinuh kasenangan. Ka tempat nu ngajantenkeun nyaman. Inget ka zaman baheula, ngeunaan kaulinan di sawah, sareng babaturan sok ngarasa betah. Sono ku kahirupan nu basajan. Hayang ngarasakeun hawa kampung nu seger tur bersih tina polusi. Hayang ngadangukeun suara manuk ngaguru. Hayang nyium kembang nu ngeunah ka irung. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten upami aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.